Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana urang kali murid kelas 1. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 34. Halaman 34. Anu B nyusun aksara jadi kecap. Pek susun aksarana jadi kecap. Nah, jadi dina ieu halaman 34 nyaeta menyusun huruf menjadi kata yang mengandung arti, yang mempunyai arti. A, P, B, A. Nah, jadi naon? A, E, M. H, E, E, T, T. I, B, I, B. Nah, itu disusun. Nah, contoh di dia. A, P, B, A. Bapak. A, E, M. A, E, M. Jadi emak. Nah, gitu. Ya, diisian. Sok diisian. Disusun. Salajengna anu C. Pek luyukeun ku hidep. Anu C. Pek luyukeun ku hidep. Aya dina kecap naon? Tah. Ayeuna mah aya huruf vokal A, I, U, E, O, E. Nah. Huruf A aya dina kata naon tah di belah katuhu belah kanan. Aya dodo, aya cucu, jejer, bibi, dede, bapak, mak. Contohna I, tah I aya dina kata bibi. Aya dina kecap bibi, I, bibi. Tah ayeuna A aya dina kecap naon tah? Nah dede, nah dodo, nah cucu. Ayeuna U, tah aya dina kecap naon tah? O aya dina kecap naon? Tah eta di cocokeun nya. Sapertos contoh eta I kana bibi. Tah itu di ngadamel garis. Salajengna nulis aksara. Nah, salin ieu aksara dina buku pancen atanapi dina buku paketna. Sok ayeuna contoh tah B. B. Tah tinggal anu kotak anu tengah aya tanda panah kahanap, terus aya tanda panah melengkung. Tah eta tanda panah teh supaya urang babari dina nuliskeunana. Nah, berarti ngadamel huruf B berarti tah kahandap heula garis heula ka bawahnya kahandap, terus tah diputerkeun melengkung jadi we huruf B. Nah, ayeuna ge dina ieu C. Tah C aya garis dina kotak nu tengah aya tanda panah melengkung kahandap. Nah, berarti ngadamel huruf C teh ti luhur heula kahandapnya. Itu sanes ti handap ka luhur. Nah, berarti di dia diisian dina kotak anu katilu diisian gitu. Ayeuna D tinggal aya tanda panah melengkung. Terus aya tanda panah kahandap. Oh, berarti ngadamelna teh sesuai tanda panahna arahna ka mana. Tah ngadamel D. Nah, diisian katilu. Nah, contoh ieu tah C, C, D, D, G, G. Gitu. Salajengna sampai ka dugi ka W, Y. Nah, dina kotak anu katiluna dieusian gitu. Nah, sok dieusian dikerjakeun latihanana anu nyusun aksara, terus ngacocokeun menyesuaikan huruf vokal sareng kecap sareng kata, terus ngadamel atanapi nulis aksara gitu. C, D, E, F, G. Aya 3 nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.